barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Baraya urang ngalajengkeun dongeng si Abah dina judul Sidik Budak Ajaib. Ayeuna teh majeng ka seri anu kagenep. Wilujeng ngadarangukeun ulah lepat anu teu acan subscribe atanapi komen sareng loncengna mangga dihurungkeun atanapi ditakol. Derah urang sami-sami Bandungan. Mitra kaum dangu, ari Jang Sidik buru-buru ngagerowan si Akung jeung si Enek anu rada jauh tidinya. Biasa lamun ngagerowan teh mun rada jauh sok ngahuit. Malah inung gorila geus apaleun lamun aya sora huitan teh eta sora anakna ngagerowan. Lamun ngagerowan gorila sok rada tarik jeung manjang 2 kali. Malah sawareh monyet-monyet ge sakapeung sok nyalampeurkeun lamun sakali-kali ngahuitna. Katut si Akung jeung si Enek sok daratang. Jeleg si Akung monyet anu panggedena geus meneko. Mun urang mah nanya kunaon bajuna teh dipake kitu meureun. Ku Jang Sidik dibejakeun yen aya budak awewe anu maling bajuna. Teu lila si Enek datang bari mawa buntelan terus dibikeun ka Jang Sidik. Rap make baju deui anu anyar da basa ini teh Jang Sidik mawa baju 3 setel. Sarua warna bajuna bodas-bodas katut calanana. Geus beres mah dekul Jang Sidik salat lohor ditema ku wiridan jeung amalan anu aya dina eta kitab Amalan Para Sahabat. Sakapeung mah mun Jang Sidik salat teh eta 2 monyet sok nurutan. Mun ruku milu ruku, mun sujud milu sujud. Ngan palbah wiridan tara milu da siga anu kesel. Ku Jang Sidik tara digeunggeureukkeun sok diantep we sadaekna. Sabot keur wiridan geleger aya sora ti kajauhan sada sora 2 kakuatan tanaga jero diadu. Gebeg Jang Sidik ngagebeg. Geus pasti aya anu tarung teu jauh ti tempat eta. Jorelat Jang Sidik melesat ngadeuketan ka datangna eta sora. Bari ngagunakeun elmu anu tadi anu bisa ngapung ngawang-ngawang. Siet sele. Suku Jang Sidik napak dina dahan tangkal anu gomplok ku daun bari teu ngaluarkeun sora. Katingali ku manehna 4 urang pahareup-hareup bari masih kene katingali taneuh anu nyeblok bari ngebul kene. Urut tadi patelak 2 kakuatan tanaga jero. 2 urang siga ponggawa kerajaan yang hareupan 2 lalaki anu bosongot hideung. Budi amprotan kulitna hideung. Dina canggengna nyolegreng bedog. Awakna buligir. Dadana rubak. Baruluan matak gila. Make calana pangsi hideung. Pok salah saurang ngomong. Kidemang, letah mah tutulangan, sok sanajan ngomong kitu kieu ge, aing teu percaya kana omongan sia Kidemang. Bukti geus nyata, si Cengpu modar ku halatan pakarang ti Karajaan Jayagiri. Jeung tatuna moal salah tina teungelan sia. Sok rek kumaha deui alasan sia. Geus pasti 2 kitab geus digubug ku sia. Rek dibikeun moal eta kitab. Cik eta jelema anu jangkung gede sosorongot eueuh pisan hormatna ka eta ponggawa raja. Hei, Ki Dadung Awuk, kuring geus nyarita sabenerna. Eta kitab eueuh dina diri si Cengpu.
Nu macaku kami diberesan oge. Malah kami aya dugaan Sinini Centring anu geus hasil mawa eta 2 kitab. Sabab samemeh kami ngalehkeun si Cengpu geus aya tatu siga urut jarum Sinini Centring. Rek percaya rek henteu kumaha sia. Sok rek kumaha? Ceuk Demang Wira sarua hohoak. Alah, montong loba catur ki adi berezan tah si Demang tukang korup teh. Cek jelema anu hiji deui kituna teh siga anu kakereket nahan nafsuna anu ngagedur. Serog baturna Ki Demang maju 2 lengkah bari siap sayaga masang kuda-kuda anu panceg pisan. Bari kaciri ieu mah cigana mode ulin silat Cimande. Jang sidik sabenerna mah manehna paling ijid lamun aya jelema geus silih arah pati. Sabisa-bisa mah hayang nyegah eta kalakuan, tapi kumaha carana? Geus kitu mah kapikir ku manehna. Yen 4 jalma anu keur tarung teh kudu sagancangna dibereskeun. Ngan sajorelat Ki Dadung Awuk diserang make kakuatan tanaga jero anu mangrupakeun haseup bodas, anu ipis neumrag awakna Ki Dadung Awuk bari anu kacidarohakana. Ngan kubrag awak Ki Dadung Awuk rubuh tuluy les kapiuhan. Mitra kaum dangu geus kitu majang sidik ngan sajorelat ngiles teuing ka mana. Ki Demang saukur coloho ka Bandungan ieu kajadian. Manehanana ngarasa hanyelu pisan teu bisa nahan jalma anu tadi ngajorelat. Geus katingali wawesena anu kacida pisan dipika butuh ku manehanana. Tapi pangna manehna aya di dinya ge geusan maluruh tokoh-tokoh anu sakira-kira bisa diajak babarengan keur ngayakeun gempuran ka kerajaan Jayagiri. Katurug-turug manehna nyaho pisan kaayaan karaton anu keur kalengitan mustika anu bisa ngangkat manehna jadi raja di Jayagiri. Ki Demang ngahuleng miraga menang bari gogodeg geras kajadian bieu maningan sajorelat manehna kalengitan hiji tokoh anu kacida pentingna. Sabot kitu teu lila Ki Dadung Awuk sadar tina kapiuhanana, tilu disampeurkeun ku Demang bari pok nyarita. Ki Dadung, sabarna kula ngarasa hanyelu ku kaayaan samodel kieu. Satadina kuring rek ngajak Ki Dadung jeung Ki Badung sangkan biluk ka kula. Urang babarengan merangan Sang Prabu Jayagiri anu geus katingali ayeuna mah taya huntuan. Lir macan ompong. Mun Ki Dadung jeung Ki Badung rek paheuyek-heuyek leungeun urang gempur kerajaan Jayagiri. Meureun kula moal hararese mere anjeun jabatan naon anu dupi kahayang ku Ki Dadung jeung Ki Badung. Kumaha daek teu bebarengan bajuang keur kapentingan kelompok anjeun jeung kapentingan kerajaan. Ki Demang nanya sugan we cenah daekeun milu mantuan engke dina waktuna aya bancang pakewuh. Ki Dadung Awuk boro-boro bisa ngajawab pan manehna teh bieu diserang ku hiji budak sakti nu tacan nyaho saha-sahana. Manehna ngan saukur bisa ngicip bari melong ka Ki Demang. Asal nama Ki Demang amak yan Ki Dadung teu ngomong sakecap-kecap acan. Sakitu manehna mere tawaran anu kacida matak pikabitaeunana. Tapi ras inget yan Ki Dadung keuna ku serangan ku jalma anu ngan sajorelat teh tadi, gancang Ki Demang nyasar awakna Ki Dadung, maksud rek ngubaran. Tapi sakitu digulang gaper Ki Dadung tetep teu cager. Kitu we ngan ukur ngarengkol. Leng Ki Demang ngahuleng, aneh pan manehna ge salah sahiji jalma anu kawentar bisa ngubaran lamun musuh geus teu walakaya. Tapi kakara ayeuna manehna teu bisa ngungkulan panyakit nu aya dina awakna Ki Dadung Awuk. Balukar tina serangan jalma anu ngan sajorelat tadi. Keur ngahuleng kitu ngong aya hiji sora anu datang ti jauhna make tanaga jero. Nu ngadengena ngan ukur Ki Demang wungkul. Ki Demang, Ki Dadung Awuk mah moal naon-naon kaget cager sorangan. Keun we antep, wan Ciasar ge insyaallah cager deui. Ceuk eta sora mani jelas kadengena ku Ki Demang.
Geus kitu mah Ki Demang nitah baladna sangkan minahkeun Ki Badung dihijikeun jeung Ki Dadung Awuk. Pok ngomong deui. Ki Dadung Awuk hampura kula teh bisa nulungan. Sabab kula kakara manggihan tatu samodel kieu. Ilmu kula can manjing ngan bisi Ki Dadung rek nampa pangajak kula anu tadi dicaritakeun. Datang we ka karaton pasti kuring narima. Cekna kitu teh leos we ngajak indit ka baladna. Sabenerna Jang Sidik teu jauh ti tempat Ki Demang tadi. Malah manehna jadi apal karena rencana gorengna Ki Demang anu rek ngaihiledan karena kawijakan Prabu Jayagiri anu geus mercayakeun keamanan ka manehna. Malah bet manehna pisan anu ngayakeun ulon-ulon kejahatan di Nagri Jayagiri. Malah manehna pan geus dibere kalungguhan anu luhur diangkat jadi Demang. Tapi kulantaran nafsuna keur ngaberung, manehna hayang pangkat anu leuwih luhur rek ngarebut kerajaan anu geus ngangkat manehna jadi jalma anu dihormat di eta kerajaan Jayagiri. Teu dipikirkeun korban tina peperangan anu matak mawa rahayat loba anu pasti mawa lara balangsak anu lain saeutik. Can anu tatu atawa nu kalengitan indung bapakna atawa tanpa daksa saumur hirup ku akibat korban perang. Jang Sidik ngahuleng kabayang mun eta rarancang bisa laksana geus katempo dina bayanganana kampung-kampung jadi teu aman. Rampok gerot beuki ceuyah sabab daya pangamanan anu ngamankeun rahayat. Ger di ditu ger di dieu korban kasarakahan jalma-jalma anu teu tanggung jawab. Lang deui manehna ngahuleng ras kana nasib dirina anu geus eueuh indung jeung bapa. Teu apal baraya-baraya acan. Malah ayeuna ge apan keur nyusud susuganan aya keneh baraya manehna boh ti bapa atawa indungna. Mitra kaum dangu ari dibawa ngalamun mah dur we magrib. Katingali cahaya layung mani sumirat sakedeung deui poe bakal kaganti ku peuting. Jang Sidik keras inget waktu manehna ngojay di leuwi. Sararetan ningali hiji guha, pantes pisan mun dipake istirahat teh. Tuluy ngajak sobat-sobatna ngajak balik deui ka leuwi, brus mandi wudu der we salat magrib. Kirawan ci sareureum budak Jang Sidik jongjon wiridan bari ngaderes doa-doa tina buku amalan para sahabat anu antukna ditungtungan ku Asmaul Husna. Jang Sidik apal pisan kana eta bacaan keur mah baretoge kungsi diajarkeun ku ibu ramana. Kata mah ayeuna mah aya katerangan anu matak pikabitaeun keur bekel jaga engke di akhirat. Ti dituna teh Jang Sidik aya di rohangan siga kaca buleud. Tapi eta rohangan bet siga aya di jero cai. Katingali pating saleberna lauk laut deui. Jeung anehna eta lauk-lauk teu ngaganggu ka eta rohangan. Ting teu katingalieun ting kumaha nu jelas Jang Sidik aman di jero eta rohangan di jero laut. Keur kitu pok aya nu uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sora hiji sepuh pamaget tos nyang hareup ka Jang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Jang Sidik bari song munjungan ka eta sepuh anu datang. Ngong eta sepuh nyaur maneh ngagalindang matak dedengeun. Ucu, anaki geus waktuna hidup diajar amalan ieu. Gunana keur kasalametan hidup jeung kasalametan jalma rea. Teu aya deui nu panghebatna kakuasaan di ieu dunya jeung sakuriling bungking alam marcapada
Bae dituna satung kebing langit satang karaking jagat iwati kerajaan anjeunna nyaeta kerajaan anu maha kawasa ku nyebat jenengan Gusti Allah anu Rahman tu Rahim urang sumalindung ka anjeunna ku nyebat jenengan anjeunna anu kalintang seueurna sareng matak aneh aheng pek geura amalkeun tah ieu doa ku nyebat jenengan anu agung urang kagunturan elmuna anu agung ku amalan eta urang tiasa salamet kalawan aya dina ginanjar kawilujengan tiupkeun eta amalan kana taneuh ujang bakal boga loba balad saloba-lobana sarua jeung kakuatan aslina les eta sepuh ngaleungit tina paningalina Jang Sidik kebeg bray Jang Sidik beunta masih bari diuk sing horeng Jang Sidik ngimpen pendak sareng hiji sepuh anu maparin ilmu doa tina Asmaul Husna. Dasar Jang Sidik purah penasaran tuluy nyokot taneuh sacomot tina hanapeun manehna. Tuluy dibaca geus kitu ditiupkeun. Bleg bleg mang ratus-ratus jalma narangtung persis siga manehna bari mancok ka Jang Sidik. Hei batur-batur, kula bawa nguriling hayang nempo alam peuting di ieu wewengkon. Cik Jang Sidik nitah ka jalma anu ngariung. Teu diengkekeun deui regeyang Jang Sidik pada mawa kunu jiga manehna siga budak sunat pada mangku. Kolebat siga sinar bodas ting kolebat ngurilingan eta wewengkon kabeh kapapai hiji-hiji. Puguh we anu kalewatan ku eta kalangkang mah jadi hurung. Kawaskeuna ku cahaya anu ngempur nepi ka katingali ku lembur anu jauh ti eta tempat bray barasat gujrud ronghok maneting elegeg ningali leuweung anu hurung tur aya di tempat anu disebut Kampung Jurig anu kumaranehanana dianggap aya siluman. Hei batur-batur tingali tuh aya anu hurung di leuweung Jurig geura tempo ku sararea. Bari tutunjuk cek hijirona beja pabeja-beja tungtungna warga kampung nu geus sarege hudang ronghok ningali anu hurung di lebah leuweung Jurig. Mitra kaum dangu, urang tuna heula lalampahan Jang Sidik ayeuna urang carioskeun deui lalakon ini centring. Basa Kidemang ngaleos teu sabaraha lila torojo nini centring jeung Nyimas Cendani datang. Ani, incu nini ili gerah. Aya kebo dua keur ngagoler. Kitu nate jekuk najong bujurna Ki Badung. Atuh bru nyungsep irungna nenggel kana taneuh bari siga anu nyuu. Red ka Ki Dadung sarua deui keur morongkol. Tuluy ditoker burahol Ki Dadung ngaburahol kagigir anger we kitu awakna jegreg. Sinini manis siga anu bungah nempo Ki Dadung morongkol teu bisa walakaya teh. Tuluy ditangkupkeun atuh pogo Ki Dadung siga anu keur sujud data dina morongkol kaciri siga aya anu ngaburahol nempo kitu ngan cepret disintrek buah kalecina. Ki Dadung buncelik bari ramai cimata da kalecina aya anu nyintrek tapi weleh manehna teu bisa nyuara da puguh uratna dina masih keneh tatu. Jang eta kaleci. Orang pada main kalecinya kan kaleci teh geuning aya nu eta nu marmer nya. Kebayangkeunnya disintrek. Lain abah masuk inget kana dongeng aya lagu Doel Sumbang. Atah adol si horeng aya kalecian. Eta lagu naon teh nya. Urang teraskeun mitra kaleci inget keur budak. Sekali-kali jelema kieu mah kudu dibere hadiah. Sok ngahina ka jelema anu lemah mah.
Cek Nini Centring tuluy ngagaradah awakna Ki Dadung susuganan kitab anu diteangan bisa kapanggih. Nini milarian naon deui atuh eta aki-aki meuni digulang gaper kitu. Tempas Nyima Cendani bari ngahihi. Sugan we atuh kitab teh aya di aki-aki nurus tunjung ieu. Cek Nini Centring anger ngagaradah awakna Ki Dadung. Tapi nu diteangan teu aya. Ngan habak di wae eta Ki Dadung dijejak deui. Kubrag Ki Dadung merongkol deui. Etanya lain ciga pesing yang merongkolnya ditajong, didupak, ngan merongkol disintrek kale Cina ngan merongkol we. Eueuh ani sugan tah di hiji deui. Sok tangan sugan we aya. Nini Centring nitah ka Nyima Cendani ngagarada awakna Ki Badung. Alim Nini sin kacagap etanana. Kitu nate banger bari seuri ngahihi. Dasar incu badagong. Kadieu mun manggih orai badul mah tinggal sintrek naon hesena. Cik Nini Centring ayeuna mah pindah ngagarada awakna Ki Badung. Tapi sarua teu aya naon-naon. Bakat ku kesel teu manggih anu diteangan ngan cepret di wae. Orai bedulna Ki Badung disintrek. Teuing meureun kebenaran si Nini nyintrek ka palebah urat nadi anu aya hubunganna jeung urat nadi anu tatu. Balu karena urat ngomong Ki Badung lepas. Gorowok atuh Ki Badung ngagerung. Sabab kalecina disintrek ku si Nini. Toba. Ayo. Cenah bari calangak. Tapi ari awak mah anger kaku jegreg. Ngan bisa aduh Allah we bari ampun-ampunan ka si Nini. Ampun, ini ampun. Ulah disiksa naon atuh dosa kula. Ceuk Ki Badung. Sia Badung, di mana kitab anu dibawa ku si Babah Cengpu? Ku sianya disebutkeun. Si Nini nanya bari molotot. Duka Nini. Sugan teh ku Nini peda si Babah keuna ku jarum Nini. Baja kapanggih ge geus ngababatang bari amuradul beteungna. Kitu nate bari tetep gegerungan kahayang nama nungkup etanana da karasa mani ngajenghak karasa tepi kana jantung. Nya panginten Nini aya nu manggihan ari di Ki Badung teu aya mah. Cik Nyima Cendani karunyaeun ningali Ki Badung panona meuni buriabun celik nahan ka nyeri. Cuman jelema kieu mah ni tong dibere omer tah jalma kieu anu geus ngaruksa kaum wanita, kaum Hawa. Teh geus sabaratus kaum wanita digadabah ku si eta tah. Kitu nate bari jekuk najong deui leos init bari murukusunu. Ampun. Ceuk Ki Badung meniti calawak-calawak. Mitra kaum dangu ari Nyima Cendani mah nganuturkeun wae paneuri. Da manehna mah teu apaleun kasang tukangna eta dua lalaki. Celeg-celeg dua lalaki geus ngabedega ngahadang Nini Centring anu keur murukusunu. Pangawakan eta jelema teu beda ti papakean urang deungeun sarua kawasna mah baturna si Babah Cengpu. Hanya eleng henti cenah bari leungeunna siga keur megat anu lalar liwat. Nyapuguh atuh Nini Centring mani reuaseun aya nu megat teh tuluy ngarandeg bari kerung pok ngomong semu tegeug. Haya nanaonan haya da kula mah lain buhaya babah ceking. Cik Nini Centring amek peda di halangan lempangna. Oe wasi bisa ngaluga. Kamu orang wasti orang punya ngalang Nini Centring. Hayo ngaku. Haya oe wal kavalinga. Cenah bari leungeunna acung-acungan ka Nini Centring. Ari leungeun anu kencana ka tukang digandongkeun. Persis juragan besar keur nyarekan pagawena.
Ulu eta leungeun mani acung-acungan kitu babah. Cik Nini Centring ujug-ujug nyawe amek asa teu dihargaan ku si babah. Oe ngahaja kaliyo. Aya weja telik sani kerajaan oe katanya si Cengpu diwaehang ku wane Nini Centring. Ha, oe utusan ti kerajaan Cina. Minta tanggung jawab ka mane Nini Centring. Hayo milu ka oe. Kamu orang halus li alili di negeri oe. Mengtas lautan. Kaliyo ke eta pananga. Kokol oe taliang. Kitu nate rek newak leungeun Nini Centring. Rek di Borogod. Deges mamawa tali. Tina besi sigana mah rante. Sangeunahna sia babah. Najis deing babah gelo. Datang rek newak kula. Lawan heula ya si Nini. Jago ti tanah Sunda. Dasar babah kurang saeunan. Cik si Nini bari ngejat ari sukuna ngan sakilat nyaleber kana sirana si babah. Hiuk. Si Nini lajongkeun sukuna anu ngahiuk kawas angin puyuh. Lain tajongan samarangan. Eta tajongan anu ngalung 1000 kali. Lamun kena pasti ancur tah sira si babah. Tapi si babah oge lain jalma samanea. Lain jalma atah-atah. Leungeun kencan anu tadi di tukang ngeheumat rek notok sukuna si Nini. Blos. Totokan si babah nyamos. Si Nini ngan sakilat mengkolkeun sukuna. Ayeuna nu diarahkeun kena kekemplong si babah. Seak panajong si Nini mengkol. Atuh puguh we. Si babah ruas peda sukuna si Nini geus nampe kana kekemplongna. Bek keuna tapi teu nenggel. Ngan tetep karasa beuteung si babah asa mulek. Seueul lain memeueusan. Hayya. Ulu wangsat. Ngagorowok. Kitu nate bari ngagorowok. Juralit si Nini ngajuralit katukangan si babah. Bari noayang punukna. Nyapogo atuh si babah kalengitan si Nini. Tuk. Ngan edas muluk si babah. Kawas batu teteurak ku totokan si Nini. Si Nini brek deku ngadaguan si babah Malik. Barang si babah Malik eces pisan. Sayang si babah eueuh anu ngajaga. Teu tatapas ini deui si Nini ngajamret bobogaan si babah. Ngagunakeun jurus comot dage. Hiuk prut koceak. Si babah ngoceak lantaran sayang ka memetna asa aya anu ngabedol. Sidengkeun tanaga si Nini teh lain lumayan rosana. Tawat. Cenah bari panona buri abun celik kulahek weh kapaehan. Aduh eta si Nini nya kana sayang. Geus sabaraha hiji tang dicomot dage sini. Lain aya ku telenges ya jang si Nini teh. Aduh urang teraskeun baraya sadayana. Ari babah anu hiji deui ningali babaturana eleh ngan sakilat ngajorelat newak Nyimas Cendani anu keur ngabandungan si babah anu bubun celikan. Nyapuguh we atuh Nyimas Cendani teu persiapan heula ngan kedebek we beunang dicekel ku si babah. Tuk Nyimas Cendani keuna ditotok kulahek ngulahek kapaehan dina panggulan si babah anu hiji deui belesat luncat ngaliwatan hiji jurang bari memanggul Nyimas Cendani. Celeng les weh teu katingali. Nini Centring kacida amekna ningali incu anu pang dipikanyaahna dipaok dihareupeun panonna pisan. Ngan seak we Nini Centring ngagunakeun elmu ngahampangkeun awakna luncat ngudag nu mawa incuna. Siet celeng siga kalangkang hideung ngudag kalangkang koneng. Ulah lalawora kana pangabisana Nini Centring mah manehanana jago dina ngahampangkeun awak. Teu sabaralila eta nu maling Nyimas Cendani geus reka susul. Siet Nini Centring ngaburdulkeun jarum-jarumna tina leungeunna. Breng mang ratus-ratus jarum muruk ka si babah anu manggul Nyimas Cendani. Ting sariet seah kawasora angin maling ahyuk bangbaraan. Cereb eta jarum mebes kabeh kana awakna si babah. Teu minge deui eta awakna si babah robah jadi hideung. Koleang ragrag bareng jeung Nyimas Cendani
ngoleang muru ka jurang anu lungkawing. Cendani. Nini Centri ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat ningali Nyima Cendani ngoleang ditaleg poekna jurang. Cendani. Mitra waktosna kabujeng seep cag sidik budak ajaib sari kagenep urang cekapkeun lugi ka dieu insyaallah dina sejen waktos ke urang lajengkeun deui. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com